Asli, bukan ngomong emas di Jawa asli. 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 Kamu naik orang Medan ngaku-ngaku emas goreng dari mah. Si Abang. Berarti palsu. Palsu. Di mana-mana ge emas di Jawa. Di Jawa. Cenah nu asli mah ya cap gajah, cap badak. Gajah wah. Ayo kan di Gunung Calung. Gunung Calung atau beda. Tapi pernah bertanya cerita gitu. Iya, Kurang Gunung Calung. Sekarang cari tanah budak teh yang gawe baru di kota lah. Iya. Orang Gunung Calung. Gunung Calung kada ya kira mun aya ditanyakeun. Orang tanyakeun. Cari tanah ayam digawe jangan di kota gitu. Menurutna orang Gunung Calung teh supaya nu di Jakarta meureun gitu. Cenah arwah di Jakarta mah tapi cenah di Bogor mah aya. Di mana we lah nu penting punya budak bisa gawe lah gitu. Tah caritakeun dibawa lah. Eta teh ku jelema eta teh budak eta teh bawa ke ditu ka Bogor. Pan maklum ari budak mah berenang ke rumah budak ke rumah maaf Gunung Calung kan berenang belah ditu. Manehna can apa lokasi ngaran-ngaran daerah gitu. Itu betahun cenah di Bogor teh. Nah, Hayang balik ke manehna teh. beda naon cenah. Gitu aja kita betahun we berenang. Gununganna mah rek nganterkeun da pun riweuh di mana gitu. Karena di manehna mah teu apa berenang. Mobil teh anu kamarana gitu. Cenah tuh cenah daguan. Adukan bus gitu, tentang cina bus itu teh. Ayo Cianjur, Bandung, Tasik Sigana, Banjar Jakarta lah gitu. Yang kabarnya, Gunung Calung, lewat. Cianjur, Bandung, Tasik. Nanya adik ke budak teh. Jangan kemana? Gunung Calung. Oh lewat, kan itu apa menurutna? Apalun teh apa jadi liwat deui. Da balik deui cenah geus burit teh di rumah budak eta. Tanyakeun yang gunungan teh. Nah, jadi balik, cina berubah pikiran yang dia lain cina ada balik ke gat booster ke Gunung Calung teh eueuh cina. Tapi paling gak enak ka Cianjur cina gitu. Cina heuh di Cianjur ka Gunung Calung. Gitu mah cina. Kemana nama mah hayangna ke Gunung Calung di mana aya tuh ke Gunung Calung. Paneta teh budak eta teh cenah mah pernah ngadangu mah di Bogor teh meuli tisu. Eta teh Da marupna tisu teh meureun kumaha pas pemainna mang meser tisu di dahar anjing cenah ning tisu teh teu amis Kertas kertas kan ieu mah oh paling mah nasi gat kangen meureun lain paling banget nasi gat tisu kalau paling kan nasi gat tisu ada sih teman-teman tisu senau ke di dahar da teu apaleun apa lu nanti